jeung kieu ya teh lah. Panggungan nu euceug. Ayo ngaberdaugkeun. Ampun. Bae tadi deh kudu ngarengseran urang teh. Itu pisan urang kumaha. Serain teh alus rasana mah. Naon ge ngaberdaugkeun akibat eta tah. Ya mau ngeluku krona wadukan. Terus kudu wae ngatur jeung panggungan seueur. Aya filsuf kitu. Ya mun aya sieun mah Allah naon sieun kos kitu. Udah, kamu nyamun mah sutradara pasti ini bawa ke rekaman yang lagu naon. Betul apa yang dah ini kemana? Nih, kemana gitu? Dina, siapa kemana? Pakai es doi gitu mah teh. Kami teh minum ngopi wae ka. Nak kam angen dah sih. Sudah seueur angen ieu teh. Akibat dibodokeun wae. Beneran kumaha atuh da geus urang mah meureun kawas kieu. Astagfirullah. Atuh kabelah di asli bos. Aki teh nyala cai budak bebanjut ka dieu. Nahan we teh sakit teh bebanjut teh cai hujan. Kumaha ieu teh naonan? Kami teh ieu kesal jeruk teh panggungan hayu dibaradokeun aku delapan PN teh kami teh ngalengser ini nah ayo usaha mah teh dan tekan kitu wae naon wae atuh. Bega ini 30 teh ngambil kamar atuh gitu atuh da parabot anu aya pan kalaka dikade-kadekeun. Da kumaha. Seueur pan ayeuna tuh ka ai kuntu deui atuh Enggak ini seueur teh aya dikade-kadekeun nya geus atuh. Itu nama pan aing teh kabudakan gawang teh teu merek minjem teh. Budak lagi ngomong lagi kamari cenah budak mah kalangan disetrap ku buruna teh. Kunaon eta budak disetrap? Oh si tanya kerajinan caritana mah. Lah hayo budak teh kalakan manjut utang indung mah. Mana masalah jeung utang ini kerajinan naon, kerajinan utang naon. Cenah budak teh cek buruna teh. Cang cenah teh isukanna sakola teh aya kerajinan. Kayak canda ka dieu tilas susu cenah. Tilas susu. Maksudnya mah beureunan kaleng susu. Oh, udah mudah teh salah-salah teh guruna nu salah mah atuh. Pan tilas susu mah naon ke utang indungna tilas susu. Kitu salah deui teh kumaha budak teh. Ya, ayeuna mah kieu daripada heula kami gitu naon begitu boga. Jual-jual gitu lah. Ayam urang jual wae kumaha atuh. Eta hayam hiji-hiji lagi atuh kira-kira dijual pada teh mas kawin baheula atuh. Heuh mas kawin geus sebeuting si paeman teh daripada paeman dijual atuh berapa wae kitu. Bahaya ada kali teh merek gitu nya. Itu mah karep lah eta sabaro dirinya daripada urang teu dahar. Insyaallah membantu jadi urang sarusa. Sugan ka bandar sugan esok aya bandar besok ngaliwat teh. Eta nya lah samono we lah kumaha we carana. Daripada tidak lah dina lah pusing kami gerak ayo dibaradokeun gerak ieu teh panggungan teh. Kumaha geura cenah teh kudu cari reaching di imah manya kudu ngajelok we di imah ulah barang hak kan. Iya leuh keur lamun cacing lima pemerintah teh mah marere lah ka urang teh jadi cacing lima tah tuh. Sekarang baca kana ka mana lampah teh tidak urang dijiwana mah mali atuh Kayak anu ini orang jual nya sok karep lah. Saya tawarkeun aku kami mana sih hayamna bak liar gitu. Lah supaya naik dulu ya kau yang dijual lah ada kumaha orang itu juga bisa jam barang dahar yang duit kemana wali mana nak lu dijual meren suka suka ngaliwat bandar ka dia lah biasa ngaliwat teh pasti ke aing ini wae teh ngajual ayam teh tah aing tipu seremot teh bukan geus aki dina Itulah ya kayak tukang warung. Punten, assalamualaikum. Punten. Yang ieu ka mana nu gawe eta na? Aya. Aya ada teh.
Abah mah diteteh sia kepada deuleun anak budak ayeuna. Assalamualaikum, Cek. Salam. Ya da kemargi da teh apa ieu bare peryogi ieu nya tuangeun. Neng. Kana gorengan wae tuh. Naon atuh ah? Ieu da kumaha tuh da. Ieu mah wakca we kitu da. Wakca we urang teh butuh wakca tuh, tempo. Dagang ge camparayu, pasti minum kemeng geus rek dianjuk deui wae meureunna. Atuh tebang ge karek 2 tahun atuh tebang 2 tahun angger we lah emok mah kudu dibayaran, Bang Hari kudu. Rek naon deui teh nganu salah wadahan. dibalik ke nama ibi. Kait wae ampun cenah. Anu kamadahan teh kudu nama ibi. Tanya wayana we atuh da kumaha. Ke sugan geus payu eta abahna rek eta cenah nanti jual hayam. Terus iya makan. Ade tong nepi ka 2 tahun karep atuh geura bayar. Jadi ieu sabarahaeun atuh. Segitu teh ieu terus eta sabarahaeun. Geus 10.000 jeung nu kamar teh jadi 2.255.000. Tah gitu. Lain mere bonus lah. Jadi eta mah warung urang. geus hayam payung mah jadi bonus lah 2 juta ge jadi 5.000 kan ngayarna. Dah sia ayeuna orang jual jaluk aing Eta teh tulus rek dijual teh. Pan ayeun eta nang di mana eta? Oh ya, udah benang anjuk dan duit takipan eueus. Rek andalkeun eta. Heeh lah sugan ieu payu gede lah heueuh. Sanunya payu 2 juta sugan. Nah, geus diaduna ge geus sabaraha kali menang ieu teh. Kamari ge menang piala gubernur. Heeh, pasti menang tuh dah hayam diadukeun jeung piit yang pasti menang. Aku wayah ngajalu ieu nya. Lain eta. Lain tega. Eta mah usahakeun eta jual si payu da ieu bayareun kumaha da nyawa sorangan. Cira-cira dar lah. Kami rek nawarkeun heula hayam. Kudu payu teh nyawa sorangan. Heeh. Yang, ada beja, ambil jamang ya. Ya bos. Mang dapat halus aduan lain. Ngurus kunjung budak teh. Nyaho hayam aduan sakil gelakna disebut Japati. Dasar budak boga dedeleuan aing teh nginguk teh di leutik keneh ieu teh hayam geus bubur disebut Japati. Budak hareureuy wae lah. Kebalai budak teh. Emon, ayo ayam beli aing ayam beong ya. Ong. Pak. Bang, Alhamdulillah. Jangan cari-cari go kareupeun kebeneran ini. Terus gimana gitu, terus gimana? Ibunya biasa koyang-koyong lagihan. Bingung lah ngari jeumna hungkul teh pemayan tarsok. Segala lagu oma wae. Terus biasa gitu mah, Pak. Ya. Namun si Emon, mau hayam mana ngomong Japati, ketika aing ke mana di mana? Oh gitu. Terus dia bawa orang tanya. Ayon. Itu yang jodoh ya. Jodoh. Jodoh. Gampang atuh. Mau kemana peletnya tuh? Mane kudu bisa ngajarkan tilu ang. Naon dah tilu tah. Ang kahiji ngalah duit. Keur ke pijodohan maneh. Kadua ngadoa ka Allah hayang menang artis, apa hayang menang nu gelo. Jabah. Tilu Ngaca sia payu moal. Ngaca aya monyet teh. satu. ITB sekolahna baheula. Oh, ITB. Yo. Singkatan ITB. Singkatan ITB teh Institut Teknologi Bandung. Nah, sekolah kan? Ya. Orang itu bakal singkatan deui. Naon? BMW. Gampang BMW mah tuh. Naon sih? Institut Teknologi Bandung. Kita bisa wae nya. Aduh. Kumaha? Tadi Emon pokoknya kayak beli nya. Maksudnya teh setiap hati kan orang jual. Mana hayang pede teu? Beres. Iya, pede teh ya. Bismillah lah biasa mun ningali awewe. Teu teh tinggal prong matana. Bacana kieu. Bak bilahi kuraisi analan dunya tak kudu diasikin dai. Kitu. Itu artina boh bilih bapak ibu saderek karya tulis mataka dagorkeun wae harita. Adanya. Ayo gitu na. Siap komisi. Siap. Ka mana mereka? Ih, kemana? Gede dong. Iya ngajual hayam. Kita harus geuning japati keprekna. Itu goblok duluan sak. Itu hayam dilecek keneh. Oh, Japati. udah tadi ngomong Japati, beong ngomong Japati.
rasa Japati. sama diletikan minggu hayam anjing. Japati akang tinggali atuh. Lebih dulu yang Japati. Jual. Heeh teh jual lah. Itu boga beas boga naon karunya tuh nina lah yang dahar naon tuh. Anu nempo eta henteu edo benar hayam teh. Tadi mah ka dieu da. Aya. Tapi ka ditu kan buka ka mana mah. Kaimana. Tapi Japati saya. Eta ku kagak japati wae hayam. Oh, Kan nikeukeun nya budak mendongnya. nya sok we ke bandar sok di teh mah Japati. Bener mah ieu salah perempuan. Kayak gitu nya. Sok lah. Lah karunya tuh gini. Hati-hati ga jalannya. Ampun teh bisa ngongkosan ya. Kumaha ya lah. Ya tuh suka boga rokok suka eta sahabat. Saya pugu ieu teh. Iya si Danten, si Charlie, itu si Bobby, iya si Edo, si Edi, nah ini jadi jangan lupa. Sam. Aya naon beong lah. Kang beong emon. Mah beungeut juga tiga gentong kabeh. Biasa domba. Naon da imah bener hewan. Eta aya cintaannya pokoknya. Naon ya? Eta nama ayo. Ai sudah teh teh. Ada loba duit kita geus pohokan. Aya naon itu. Kamu teh ngajual hayam lah geus boga beas-beas acan kawinnya teh ninina. Ari maneh ngimpi. Ngajual naon? Hayam. Eta ulun budak anjing. Ieu mah Japati kepek Japati hayam di mana? Duh bener budaknya. Eta mah Japati. Kamari ge kami sarua beuting nu kami teh Japati nu lagi kamari. Yo dileutik keneh ieu diingu teh geus menang lagi sabaraha kali. Dijual sabaraha eta Japati teh? 10.000 we nya weh teh. Japati paling atuh di gegetik. Hayam doya. Japati emon. Dileutik keneh diingu ieu mah Japati keneh. Entong seserian wae. Ai teh cari kumaha. Ada ngajual kumaha baju gitu balik teh tuh. Geus teu ngomong lah. 10.000 ti mah Japati dah, ieu mah teu diibarkeun. Keur ngadu budak ya. 10.000 geus. Nya. Dia arek make kwitansi, tulis apa kumaha? Geus dolah heuh kumaha. Oh tibang Japati dah, tah gituan teh tah geuningan gitu, cerot teh kana bool gitu. Jalu ayeuna. Nah, guys. Aisyah, naon? Guys. Terus geus balik ka ditu tibang Japati eueuh deui tong boborningkeun mere maneh. 1000 deui. Ulah geus eueuh. Keur teh manggung-manggung kieu. Ayo. Pake mayar atuh meureun nina nyokot goreng. Eta bedog moal bedog. Tong imung dog mah lebar. Ngerok jenggot. Emang ada itu? Atuh kitu teh nya. Heeh. Arek didatenkeun jeung mes suka nek dijajageun. Oh, sipan. Japati jeung Doma jadi naon? Jadi si beong. Saya kada tenang. Tipu. Assalamualaikum, Bos. Naon Chan? Iya ngajual. Ayam. Oh, ayam dua di mah, Bos. Moal gagal. Oh, sih nah itu. Diadukeun jeung truk ke wani mah. Sabaraha teh teh? 100 lah, kabeh teres ieu mah. Di 100 wae. Ieu wani bener 100. Oh nya. Wani lah. Nya 100 lah. Pas nya. Siap. Ayo. Nuhun ya, Bos nya. Ayo. Sing barokah. Kela mun dijual deui kawin gede nya. Nuhun nah. Ieu diterima ya. Ayo, dibawa ka koran ieu mah baik deui. Enak. Asih nama ieu lah. Kemarin geus eta jual eta teh si Jako teh. Geus. Ayo sabaraha. Kami teh di jalan teh cek bubu, cek barudak eta Japati bawa ka mana? Mun hayam bang kami teh ngingu hayam. Eta cek saja buat Japati. Barudak beong we sarua deui. Dibeli 10.000 tah. Astagfirullahaladzim atuh moal mahir ya sakitu Jako gedena tuh 10.000. Ieu cek kesahan we eta nu Barudak ngomong Japati. Beong ngomong Japati. Ah cek edona Japati cenah. Jadi lieur mah jual daripada teu boga duit karunya ka maneh warung nganjuk ongko. Teh dijualan teh ka saha? Edo bandar. Segala bandar mana bandar AWG aya di mana mah. Atuh kasih eta mah sarwajeun ka cacing cau atuh. Enggak orang Masuk mikuan. tipu. Ya.
Mah atuh mau mati berenang. Saka. Tadi tukang ieu. Waktu kudet. Ini pusing dulu eta tunjung ya. Eta naon? Pusaka orang bilang si Edo itu sakti ini na ieu teh. Tong cabak-cabak, awas. Kesepan. Nah, dikirun bukan teh hak kanan. Eta teh karamat naon? Karamat. Terus Ih, bilang ka Edo. lain eta dijual malah aya nanaon keur urangna atuh. Wow, sakti mah sagala hayang nanaon geus kakabulkeun wae boga ieu mah kami teh pan ngajual hayam ge kakabulkeun ya urang bukaraknya milik urang mah ieu kagunaan anak naon atuh eta teh keramat eta teh. ieu mah sagala ieu hayang nanaon di ka ijabah. Ubah heula itu karamat, ubah heula di khotbah heula kami teh. Simpen deui dibuka henteu kami ge nyaho itu naon jerona teh pona karamat teh. Sugan payu-payu sabaraha juta dijual sugan nyaho. Udah itu manehna mah da meureunna pake pepeuncitan naon meureunna mah aya warna ngapan ieu dagang gitu. Sugan dibeli yang usaha bisa gitu. eta malah Eta ieu mah bayarkeun ka warung lah harunya. Udah bingung bahwa kamahian pan can meuli behas naon Urang mah cenah sakitu. Kalau kami meureun ge reka si Edo deui ngajual ieu sugan lima rada gede da. Ah, nyaho teh jerona naon. Eta mah si eta mah tukang nipu atuh mah nya jago sakitu gede. Tebang ditipu deui we. Jerona naon-naon ge nyaho, penting mah karamat teh cokot baheula. Terus teuing dijual sugan 5 juta, 10 juta sugan nah. Eta mah kumaha we gitulah ieu mah. Oh, anak kami rek mangkat deui ye. Usaha deui. Karek deres dahan keneh lah. Teh sugan rada sorean. Kong, orang saya terus ngikut si Emon. Tahun tebah. Itu bedok karamat. Cenah mah tadi teh cenah naon? Memeh hayam dipencit, ti heula cenah kitu. Hayam teh. Heeh, anu ngajuru di dieu borojol di heula. Modal cenah teh. Sugan we jelema ka dieu. Saya disiapkeun gitu. Hayam. Ieu tos dinya eker peuting tos liar. Biasa nyagik. Sugan we dan jadi duit. Kamana jelema nanya tadi mah cenah ada kurang. Nah, tadi dia kemana sih mau nanya, eueuh. Ngopi bari ngopi atuh. Ayo bayar ieu. Ka eta mah sok gampang ah. Nong heureuh ya. Pas bodor wae ah. Punya jelema hideung ngabodor moal payu di YouTube oge. Mah jadi bahaya. Nungguan si emang liwat. Awan sabar. 3 juta kan dibeli, mau 5 juta ieu. Tenang. Itu terlucu. Lutan sia teh da ge. Ampun. Nanya. Bari jeung teu ulah digawe ge urang da Belanda atuh. Percaya ka mama kita. Duit mah. Nya. Catatan hutang pon. Sayang mah tenang. On. Kemana? Gede. Duh. Kenara. Ngopi jang. Hei. Kemana? Warungnya kemana? Iya, aduh. Awal teh. Dog. Waduh. Bedog naon? Awas tong di ieu tuh. Itu kunaon gitu? Saka ieu teh. Waduh. Korok baheula ieu teh. Ieu dijual moal. Itu nama da mah. Tulisanage Cina. Udah halus. Tulisan Cina mah kami semua udah warisan itu dikolot di luhur. Wah, ini bener ada yang ngomong suka bohong. Saya mah secara bedog nyaho. Iya, bedog. Terus mah wah, gagal tuh. Iya. Dijual sabaraha? Nah, udah warisan da itu kot bager mah tadi dijual tapi kami udah butuh duit. Kayak nama sabaraha sok ngomong ke saya. 10 juta gede lah kotak. 10 juta. Udah iya ampun ada macam apa lamun dulu bedog karamat lamun bedog bisa ngasuh sorangan bisa ngaladut Iya, sama meh edo hayang ngasuh mah geus numpuk di tanah. Nah heuh sia teh. Yo da ing walana. Yang saya mah kira. Urang dibeli 5 juta, 5 juta ya.
5 juta enggak dibeli kumaha kajen berani 5 juta banyak digoprakan duitnya besi mohong Nah, iyalah. Bulan itu ngelak lur ngamuk oge. Atuh masalah duit mah ditung ngel jang ngel Tuh ngel kayak dong ambo eta teh. ngale Ambo. asin teu Halo, do urang ngorong Ieu bisa berapa oh tuh duitnya tuh besi tah 5 juta 5 juta. ya tah kontan 5 juta geus dibeli kurang loh sok kasih itunya 5 jutanya, Dok. hanya 5 juta Dok. Masalahkeun tah. Ya. Eta geus ke pamit teh. dibeli heuh nya Wayahna eta Karamat mulai teh. kena karamat teh, Dok. tenang Ade duitna eta murah jalan ya. Lahur imon. Nun, nyamon, kade besi kayak begal zaman begal. Karena virus corona kayak awas hati. Tip, kurang es, pancen hayang ka awewe. Nya bah. Kurang anjang, kurang bawa ieu kami teh ha. Sugan we jadi kadek. Kadek, ayo urang tembakan itu. Ayo siap. Era ya kagok. Dasar si Edo mah pelegu bisa ditipu ku aing desa nih ku aing sakitu ku aing leuwih gede nih. Pokona mah. Ayo, coba. Coba. Sugan we, heuh. Duit 5 juta beal. Iya pan besi hayang jodoh besi ngap ya make iya urang kudu usaha deh kajian diprekeun 2 tahun sugan mah ieu jadi duit dah. Coba kadekeun. Buka, buka. Kadekeun. Oh, dia juga jadi garing, jadi aku ke. Waduh. Wah, bos, kenapa bos? Aku corona ya? Lain corona ini duit aing 2 juta.